Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi dulur baraya sadayana, tepang dangudi sareng simkuring Mang Ian Ki Demang Gunung Halu dina acara anu manehnya eta dongeng Sunda. Dongeng zaman kiwari ala kiwari anu nyarioskeun lalakon kahirupan mangsa bihari atanapi kabaheulaan. Kumaha dararamang bala wargi sadayana? Atuh mugi aya dina ginanjar kawilujengan rahayu berkah salamet amin ya Allah ya robbal alamin. Dina wangki dieu simkuring sejak midangkeun hiji jejer carita anu judulna Ratu Jin Toloheor bagian ke-47. Mang Asded alhamdulillah. Padewan damang padewan. Karya Kang Rompis, ya teh Kang Rompis anu manis teh nya, aduh. Urang sok sono ka Kunti Caci teh nya bala wargi. Kumaha ieu carita anu salajengna dina ieu dongeng Ratu Jin Toloheor teh? Ulah ka mana-mana tetep manco di channel YouTube-na Kisah Tanah Sunda. Namun saat acana dilajeng kade ulah hilap anu teu acan subscribe mangga di-subscribe heula. Padewan Pak Sep Dedi di subscribe atuh YouTube-na Kisah Tanah Sunda bisi dijakoke wanian ai ka pajabat kembali nya ki diasupkeun Sep Dedi pokona mah jadi dukun pemeranna teh atuh mugia ieu wasilahna dongeng Sunda teh sing tiasa janten rencang anu ngahibur ka pala wargi sadayana nya ka ibu-ibuna bari ngagosip masak ngeuseuk ngistri kagegorohnya nyaitan kenteng macul sagala we ibu-ibu mah sagala bisa pokona mempuskeun HP da kapanggih meureunannya salakina cetan jeung lala jeung awewe sejen deudeuh teuing zaman kiwari meakeun HP we kanu nuju di Padamelanana anu ngajahitna nya di tempat konveksi di pabrik di pasar nya sok mararanco we tadi pasar Cikampek terus ka guru-guru man aliyah hiji nya Bandung sok mararanco kade sing awet HP teh nya ku cara ulah kapanggih ulah kapanggih lah dadang lah kitu namanya kapanggih atuh sih kunci bah dadang make password di cetan jeung awewe ieu mah heureuy nya pula wargi ulah hilap di like di komen sareng di share nya pala wargi sadayana oge ka pala wargi nu ngaros kahibur ku ieu pedaran dongeng Sunda hayong nyawer sadaka Mang Ian tiasa kana nomor dana tah ieu nomor danana nya pala wargi tung ageng-ageng Rp2.000 we nya bade ageng mah keun wios ti Padewan we ti Pak Sep Dedi nya supados tenyang kolong ting kana waktos hayu urang sami-sami ngalajengkeun ieu lalakon Ratu Jin Toloheor bagian ke-47 ulah diskip iklan ada pager nya mangga kaparayun sadayana wilujeng ngadangukeun kelak prungna kieu ya prung Ratu Arum nuluykeun deui cumaritana. Ki Adi, acek teh di bahanan perhiasan tina emas ku Raja Wangsa Brahma. Anu maksudna mah keur bekel si porenge salila di alam manusia. Acek mah teu apal kudu dikumahakeun eta perhiasan. Anu leuwih apal matang tuna Ki Adi sorangan. Porenges, sok pasrahkeun eta perhiasan ka Nyi Mimi. Tetalangke perhiasan teh gancang bae dibikeun ka Nyi Mimi ku Ratu Oces.
Samangsa cepukna dibuka ku Raden Bayu atawa Nyi Mimi, breh teh mang rupa-rupa perhiasan ngabarak dina jero cepuk. Eta perhiasan dipapaes ku mang rupa-rupa batu permata. Nyi Mimi ukur coloho kue ningali kana perhiasan anu sakitu lobana teh, lamun teh mah dijual dengaran ge perhiasan ti alam jinnya, perhiasan ratu jin. Lamun teh mah dijual biheung aya jalma anu bisa meulina, batu permata anu mapaes eta perhiasan cantang tu aya di alam manusia. Dina aya nagengan ukur dipiboga ku bangsa di luar negara. Jadi kumaha Ki Adi? Sora Ratu Arum ngagebah implengan Raden Bayu atawa Nyi Mimi. Kalintang endahna aja. Abdi ge tangka bariekeun iti ninggalna. Janten maksad acek teh ieu perhiasan teh bade dikumahakeun. Temal Raden Bayu atawa Nyi Mimi ngemu kabingung. Lamun sakirana bisa jadi duit, pek bae urusku Ki Adi. Salian keur bekel pidahareun, acek teh boga karep hayang ngarubah imah si Abah. Lainna naon Ki Adi? Pangeusina panan beuki nambahan ari imah pan sakieu heureutna. Cek Ratu Arum ngebrehkeun kahayang ka Nyi Mimi. Padewan, Pak Asded, mun rek nyawer tah ka dieu ka nomor dana atau cing gede atuh. Aya Padewan bala warginya di dieu bagja di KBB dan Kahartos aja. Namun perhiasan emas teh kalintang ahengna. Dikawit kalung dugikeun ka pinanggel ditaretes ku batu permata. Matak bingung kanggo abdi mah. Nya bingung teh kedah ka saha atuh ngicalna. Tiasa ngical kang kalung hijau oge duh kasabarahaeun atuh piartoseunana. Temal Nyi Mimi atawa Raden Bayu ngarasa bingung mun teh mah kudu ngajual eta perhiasan di lemur nagrak atawa kadayeuh oge can karuhan aya nu mampu pikeun meulina. Mangsa harita perhiasan tina emas sokomo make taretes permata mah ngarupakeun hiji barang anu kacidak gede pisan pangajina. Biasana anu mampu meuli ukur para menak jeung gegeden ti samet bupati kaluhur biasana anu bisa meuli nu kitu mah nya pantaran demang ka handap mah komo demang Gunung Halu mah arang langka tuh mi boga hayang gede hayang nyandu. Pokona mah acek nyerenkeun sagemblengna ka Ki Adi. Susuganan mangsa minton ka gubernur inyana mampu pikeun meuli eta perhiasan. Kitu ceuk Ratu Arum geus nyerenkeun ka Nyi Mimi pikeun ngurus eta perhiasan. Barang ngadenge omongan Ratu Arum, Nyi Mimi curingha bet asa manggih jalan. Sabab kangaranan hiji pangagung luhung satingkat gubernur mah geus pasti mampu pikeun meulina. Duh, asa mendak jalan itu aja. Leres pisan upami pangagung pantar gubernur mah tinangtos mampu kanggo ngagaleuna. Engke saumpamina aja bade minton ka gubernuran eta perhiasan urang canak hiji kanggo nyobian. Ceuk Nyi Mimi atawa Raden Bayu pinuh ku kabunga. Tah ari kitu mah dina mangsana acek minton balelol deh ka gubernuran. Acek minton ka gubernuran sararea milu ka ditunya. Hitung-hitung bari ulin. Pokna Ratu Arum mere putusan. Nyuk sumangga aja. Walon Nyi Mimi lalu gina hatena. Sanggeus cacap babadamian, Ratu Arum Nyi Mimi katut Ratu Oces pating goledag kana kasur.
amin. Gitu pala wargi sadayana hapuntennya pami kadang-kadang benten ieu mah simkuring bari live tapi direkam dongengna supados waktos teh kanggo sadayana upami simkuring fokus we ngarekam mungkin live na moal tiasa upami fokus we live ngarekam katinggaleuan tah kitu nya supados manfaat waktosna. Atur nuhun Mang Asde diantos etan. Padewan yang padewan bagja nuju ngupingkeun dongengnya. Pokoknya mah alhamdulillah ya pedaran dongeng titiasa nembus ke berbagai kalangannya. Ka urang lunggur, ka urang kota nya. Di pangumbaraan oge Masya Allah mugia sing janten wasilah silaturahmi kang urang sadayana khususna warganya urang Sunda. Tadi anu naros saha senanami simkuring teh namina nu katelah Mang Ian Antonio Claudio Davis Kopi Sanco senanya. Mangsa peuting geus lekasan kaganti ku mangsa beurang. Lemurna gerak atara halegrar aing balelo le. Aing kaya pejabat kitu jadi geumpeur euy. Mangsa peuting geus lekasan kaganti ku mangsa beurang. Lemurna gerak atara halegar sawah upluk aplak keur meujeuhna hejo lembok satungtung deuleu. Pakebonan jeung sampalan pinuh ku tutuwuhan palawija matak betah tumanina kanu nganjrekna. Atuh nuhun ki mau baca. Ki mau Mang Ucil nuhun. Bagja Mang Ucil. Pan ayeuna teh geus jadi pejabat mah nyebut Ucil Pak Asden. Dari panggilan kesayangan abdi mah Ucil gitu aja ke Padewan teh. Aduh, aing jadi hebat ya. Di imah ambu esin opat wanoja geulis dibarengan ku hiji jajaka gandang keur dariuk nying hareupan hawu. Caci, wayangna ilahi ngisikan katampian sabab ieu ke moal mahi sakalian ngumbahan wadah. Tah, baturan ku si porengis. Keun si Ruig mah sina beberes we di imah. Tuh, biasana mah geus aya dina boboko. Cek Ratu Arum mere pancen ka Kunti Cacih jeung ka Ratu Oces pikeun ngisikan jeung ngumbah wadah katampian. Onjuk sumangga Kanjeng Ratu. Walon Kunti Cacih kacida atohna dititah ngisikan ku Ratu Arum. Tetalangke Kunti Cacih jeung Ratu Oces arindit katampian bari ngelek boboko. Ari Kunti Ruig gancang bae indit ka patengahan bari ngajingjing sapu. Ki Adi, wayana nyambelnya acek keur ngulup daun sambe ieu jeung sakalian bari ngagarang asin. Cek Ratu Arum bari ngasurkeun suluh. Nyimimi atawa Raden Bayu teu nemaalan. Inyana terus bae nyokot coet jeung mutu. Cengek meunang mumbui teh diasupkeun kana jero coet diembohan ku tarasi, uyah jeung gula. Sok sanajan tangtungan lalaki Raden Bayu kacirina teh andalemi lantaran jerona mapan angger bae awewe ngan dirobah wujudna teh ku Ratu Arum nya Ratu Jin Toloheor jadi lalaki. Heuleut sawatara waktu anu ngisikan jeung anu ngumah wadah geus baralik deui ti tampian ngan Ratu Oces balikna ngelek hayam sajodo dihompet ku kelekna.
menang maok beneran. Gosim kuring sekuda-kuda gayam. Aduh. Puguh we Ratu Arum jeung Nyi Mimi teh silih rere. Keke poringis. Nama wakotok di mana eta rek? Eta sadua-dua. Rarasan maternitan newak hayam. Cek Ratu Arum panona mencerong karena banget Ratu Oces. Sumuhun ieu teh acek kenging newak ditampian manawi milahur di bumi teh taya rencang sangu. Temal Ratu Oces bari ngecageun hayam kana palupu. Ari eta dua hayam teh ngedeprek teu bisa nangtung, panona peurembeun tak kawas rek sahoseun pae. Sigana mah meureunnan heuh dihompetna tarik pisan ku Ratu Oces teh. Puguh we Ratu Arum jeung Nyi Mimi teh nepikeun ka ngajenghok atuh, geus teu bae eta hayam batur anu keur ulin di tampian. Kabina-bina ting ai siap poringis. Eta hayam batur deuleun. Caci, nah lain cari ku sia tuh ngadon saruana deui. Panon Ratu Arum muncereng ka Kunti Caci. Sumuhun Kanjeng Ratu, eta kotok teh nyamperkeun ka jisim abdi di pasihan beas teh ni kawas anu atoheun pisan. Teras eta dua kotok teh disada. Kop, cokot, cokot. Nya sateras nama ditewak we ku Ratu Cucus teh. Kitu Kanjeng Ratu carios nama. Temal Kunti Caci ngabejakeun perkara hayam sawaktu ditampian. Dijuwer sian bonge mah Caci. Di mana ya suara kotok kop cokot deuleun? Geus kieu kumaha tuh Ki Adi? Lamun diantep sakedeung di eta kotok teh bakal pae. Cek Ratu Arum ngemu kabingung. Bari garu-garu teu ateu Nyi Mimi atawa Raden Bayu teh nyarita. Kumaha atuh nya? Mun ieu mah kedah saenggalna dipencit bilih ka bujeng pae manten. Keun urusan hayam mah kumaha engke bae aceuk. Paling oge urang kedah ngagentosan. Ari kitu mah urang pencit bae lebar atuh kaburu pae manten ke kotokna. Teu bisa majar kumaha Ratu Arum akhirna mah narima kana eta hayam sabab geus kagok hayamna teh sahoseun. Eta aceuk teu aya anu mencitna ieu teh. Bade kabah Asep Dedi wae rada tebih nya. Duh, aya nu bilih ka bujeng pae manten. Nyi Mimi atawa Raden Bayu ngarasa bingung sabab daya lalaki anu rek mencitna. Har, kapan Ki Adi tegas jadi lalaki? Naon hesin atuh kari mencit? Ceuk Ratu Arum ngingetan ka Nyi Mimi. Sumuhun aceuk, namun abdi mah teu apal teh jampena. Ngadenge caritaan Nyi Mimi, Ratu Arum ngahuleng lantaran manehna oge sarua teu apaleun jampe paragi mencit ingon-ingon mah. Kunti Caci anu ukur ngabandungan caritaan Ratu Arum jeung Nyi Mimi milu cumarita. Hatur punten Kanjeng Ratu, jisim abdi apal jampe kanggo mencit kotok mah margi sok nguping urang manusa mapat jampena nalika pepencitan. Ceuk Kunti Caci bari rengkuh. Kek, nah kumaha sia Caci jampena? Pokna Ratu Arum bari kerung. Upami telepat mah kieu. Bismillahirrohmanirrohim. Mursia mursitu umur siangan sakitu cit gelencit cit genelem taihna pahit dagingna pelem. Teras we eta kotok teh dipencit. Temal Kunti Caci ngabejaan perkara jampe mencit hayam. Jampe teh asa mahiwal eta ti Caci. Bismillah nama geus bener ari mursia mursitu teh naon hartina. Ratu Arum tarangna beuki kerung we.
Mun Kanjeng Ratu hartos nama mursia itu teh umur siangan sakitu. Walon Kunti cacih deui teu euleum-euleum. Dasar Kunti lebokeun meong sia mah. Ka mana bae bade geus nari ngomong teh. Sok Ki Adi gancang bawa kutukna ka pipir. Bantuan taku si Rowig. Panon Ratu Arum teu sirikna bunceli ka Kunti caci. Ari Ratu Oces jeung Nyi Mimi ukur pating serenge we seuri. Hayam gancang dibawa ka pipir ku Kunti Rewig rek dipencit ku Raden Bayu atawa Nyi Mimi. Teu lila di antarana Nyi Mimi geus kadinya deui bari mawa peso anu lamokot ku getih. Aceuk, naeur cai heula kanggo ngulubah hayam. Abdi bade ngareno samarana. Ceuk Nyi Mimi bari hanjat ka jero imah. Ratu Arum ukur ungeuk inyana gancang ngawadahan cai kana balastrang terus bae ditagenkeun dina hawu. Kunti Rewig geus ka jero imah bari ngajingjing hayam meunang mencit eta hayam ditunda gigireun hawu. Nah hayam teh taya huluan Rewig. Ceuk Ratu Arum panonna ngilikan dua hayam meunang mencit anu taya huluan. Duh ka Kanjeng Ratu taroskeun bae ka si Raden Bayu. Walon Kunti Rewig curugna nunjuk ka Nyi Mimi. Tak aceuk. Abdi teh tarik teuing mencitna janten hulu hayamna baruntung. Huluna teras bae dipasihkeun ka ucing. Tembal Nyi Mimi bari nyikikik seuri. Barina oge irahaeun teuing atuh Nyi Mimi mencit hayam anu antuk nama mencitna teh nepikeun ka buntung. Ratu Arum teu ngomong deui bisa ngamaklum kana polahna Nyi Mimi. Gancangna carita. Daging hayam teh geus asak kabeh digoreng ku Ratu Arum. Brak sararea dalahar babarengan. Daging hayam ampir bea kabeh dihanca kulimaan. Bagja ya. Gancangna carita. Daging hayam geus asak kabeh digoreng ku Ratu Arum. Dina wanci pecat sawed Bah Kune jeung Amu Esin geus baralik di Cidamar. Balikna bari angkaribung ku babawaan minangka kakaren meureunam tinu hajat. Waktu kudu loba udud mangcil. Basa anjog ka imah teh Bah Kune jeung Amu Esin ngarasa kaget sabab loba semah keur dariuk di patengahan. Ratu Arum gancang mapag kanu anyar datang ngarangkul ka Bah Kune jeung ka Amu Esin. Ari Nyi Mimi atawa Raden Bayu sanajan sono oge kanu jadi kolotna teu bisa majar kumaha lantaran dirina tepan keur nyamur. Ratu Arum terus bae ngawanohkeun diri kanu araya didinya nyaeta ka Bah Kune jeung ka Amu Esin. Ratu Arum bebeja yen kabeh oge babaturan manehna. Bah Kune jeung Amu Esin teu baca carita nanaon deui duanana percaya ka anakna. Hapunten pisan di Amu mah mung sakieu buktosna. Ulah kirang-kirang hapuntennya. Kitu pokna Amu Esin tamada ka para tatamu. Teu sawios Amu tos cekap ya oge. Walon Nyi Mimi atawa Raden Bayu bari rengku sok padahal hatena mah kagagas ngarasa sono kanu jadi indung bapana. Naon atuh Nyai para tetamu tos taruang di acan iteh hampura kayaan Abah mempan batan sakieu gingan. Pokna Bah Kune mairan omongan Amu Esin panona ngareret ka Ratu Arum. Parantos ari tuang mah Bah.
kumaha kaayaan di Cidamar? Walon Ratu Arum bari terus tumanya kaayaan di Cidamar. Berkah Nyai satu tas saja teh mangjeng bibi ilaing menang keuntungan anu kawilang cekil. Maksud abah teh bebenangan duit tinu merekeun ngeluihan tina modal hajat. Bibi ilaing oge mahanan kakaren payar teh mihape keur si Nyai cenah. Duhun cenah geus bumela kanu jadi dulur. Tembal Bahkune ngabejakeun kaayaan di Cidamar. Binga abdi ngadanguna, hatur nuhun upami tos selamat mah. Dupi si bibi ngawiyatan naon eta teh bah? Ceuk Ratu Arum deui kacida telikna kana perkara kadaharan mah. Da sebut gitu. Tah buka ku ilaing Nyai, amu mah arek terus kacai, teu kuat awak itu sakieu payeungyangna. Amu esin mikeun jingjingan ka Ratu Arum, ari inyana terus bae ngoloyong ka pawon. Abah ge lain tuturut muning teh arek terus kacai sakalian aya perlu katua kampung. Pokna Bahkune inyana cengka terus nuturkeun amu esin ka pawon. Ratu Arum terus bae mukaan jingjingan, barang dibuka teh loba pisan kadaharan anu dibahankeun. Ari kadaharan lolobana teh sabangsaning nu amis, aya oge peuyeum ketan hideung kaambung seungitna tangka nyamuang. Nyi Mimi atawa Raden Bayu mantuan Ratu Arum mukaan babawaan, Ratu Oces mah ukur kumeta poe ningali kana kadaharan. Kunti Cacih jeung Kunti Reuwig duanana alak ili kana kadaharan anu loba rupana. Tah porengis, bisi ilaing hayang ngasaan peuyeum ketan? Cek Ratu Arum bari mikeun peuyeum ketan anu dibungkus ku daun waru aya kana limana. Hatur nuhun acek. Temal Ratu Oces ka cidabungahna. Peuyeum ketan lima anana langsung dihuapkeun jeung cangkangna. Ngan teu lila di antarana beungeut Ratu Oces teh kaciri nyengir sabab karasaeun segak meureunnan jeung nyereng kana irungna. Ieu teh katuangan naon acek? Meni asa segah kana pangambung? Ceuk Ratu Oces curugna nunjuk peuyeum ketan dina sama. Ngaranna ge peuyeum ketan atuh porengis. Ilaing mamara rodel barang dahar teh janji kedewek we. Montong di dahar jeung cangkangna deureun. Jeung ngadaharna ge ulah loba teuing eta mah. Temal Ratu Arum geugeuy ka Ratu Oces. Ratu Oces teu nembalan ngan atra beungeutna bareubeu ngemu ka era. Dopi isim abdi teu sawios ngaraosan eta katuangan. Pokna Kunti Caci bari nunjuk kana peuyeum ketan. Pek bae nyokot hiji sewang tah jeung si Reuwig ngan montong jeung cangkangna nya. Temal Ratu Arum panona ngadila ka Ratu Oces. Bari asa-asa Kunti Cacih nyokot peuyeum ketan hiji, lalaunan cangkangna dibuka, sanggeus diambuan heula peuyeum ketan teh disamualkeun ku Kunti Cacih. Ngan teu lila peuyeum ketan teh diburakeun deui, meni meneran pisan kana beungeutna Kunti Reuwig. Puguh we Kunti Reuwig teh nepikeun ka ngagurubug. Euleuh palawargi sadayana waktosna parantos teu nyekapan deui bagja nya. Atuh dari dongeng-dongeng Ratu Jin Toloheor mah nya palawargi teh kan dongeng feminim gitu. Jantan upami dongeng feminim teh pemeranna seseueuna istri matak gambaran kahirupan teh teu woleh we di dapur gitu, latarna teh masak gitu, ngagoreng ranginang gitu. Basa mimiti mapan mimiti ngagoreng rangina ruas eta ranginang tina leutik jadi ngagedean pikeun kaluncat. Ari Ceca Mentring mah mun aya nu leutik ngagedean teh bunga ban ari Kunti Cacih mah reuas. Ada
Ampun Gusti, rupa-rupanya goreng hayam sama disamualkeun kabeh marupeureunnan beureum teh amis nyaho lada. Tah kitunya gambaran upami dina dongeng Ratu Jin Teloheor mah eta teh kalebet dongeng feminim. Atuh nuhun Mang Asep Dedi nya dudungan sim kuring da teh. Sono Mang Padewan. Cag urang tuna dihanyuang siang urang teuneun dihaneulem sieum paranti nyokot ninggalkeun mangsa datang kasamper deui. Insyaallah urang lajengkeun kin dina episode anu 48. Bobot sapanon carang sapakan cag urang tuna geus bieu nya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kopi-kopi. Tuh tepu baru.